Nah, bro, nyenek kumpul di dia. Biasa bos. Mandi lah. Ya. Ayo udut, bro. Tenang be ayo ya, jangan mah. Sengit dong udutnya, bro. Udah, mana ya? Dit. Koreknya ya udah. Oh, iya. Koreknya mana? Ayo. Bubur ting. Join atuh bro. Siap lah, tenang aja, bro. Karena si Dodisa tadi tanyain tugas, balik ke kelas lah, coba ikan. Kayaknya hoang gitu kena rama nih. Payo, sama dikit. Wait. Aing kabur. Mana keralunya? Itu pak, ima keur ngusir nyamuk, loba nyamuk di diri. Mohon pak. Bener pak, Ima. Leungit pak. Pasti naon tah? Ada. Nutrik keneh diajar udud. Nutrik keneh diajar udud. Angge hayang, lumayan nih, kada urang tuh heh. Mana yang lain bebeja aya Pak Eok itu baju bekos dasar tanya nek panjang deh. Tadi urang geus bebeja bosna sih kurang denge. Geus lah ayo udud mah cuang ngobrol we lah nongkrong di dia. Tadi kan ini sih. Bos, kumaha urang duaan. Sakola teu naik 4 tahun, kalah barang jeung Siliung. Kelas 7 bae. Jelas gerak ade kurang tuduhkeun ka maneh. Ada, oke. Bae nana ge. Ya, ninggalnya di sekeliling ulang, bukan sakolan orang aya anu 2 tingkat. Terus urangna rek naik ka mana? Kana luhur genteng. Wah, edan jauh belagu. Mana lausnya? Si bos mah edan meureun. Urang teh ngobrolkeun teh naik kelas, kalah naik genteng. Anu si Dana. Dia kita budak kunaha cenah. Bro, budak anyar nah. Iya, Bang. Pindahan di mana, Bro? Dari Jakarta, Bang. Oh iya, Bro, iya. Bang, itu yang diminum apaan, Bang? Iya teh susu, Bro. Mana tehnya, Bang? Iya teh susu, Bro. Iya kan, tehnya gak ada. Dia mau ngajak duel ke aing geus. Geus, ake duel lah.
kurang bos, bos. Bro, ini tuh namanya susu. Kirain susu paket teh. Ah, Wah, edan sama kita dia aing teh ngomong teh susu belagug. ya udah bang, saya juga mau beli susunya.